Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring dina materi pangajaran bahasa Sunda. Kalesan dina dinten ieu simkuring bade neraskeun pangajaran aksara Sunda. Janten dina dinten ieu simkuring bade neraskeun diajar aksara Sunda jirangan kadua. Begituna saderek hayu manca sasarengan ditonton videona dugi karengse supados ngartos. Margi dina jirangan kadua ieu bakal didugikeun aksara-aksara Sunda teh aya nu kumaha wae sareng kumaha cara nulisna. Sajabiti kitu urang latihan langsung kana cara nulisna nya. Tapi sateu acan kana materi, sapertos biasa simkuring umajak, hayu saderek subscribe heula channelna sareng ulah hilap di like nya videona, terus dibagikan ke rerencanganna. Itu nya. Hatur nuhun anu atos subscribe sareng like diantos anu teu acan ya. Mangga urang langsung wae kana materi aksara Sunda nyaeta materi aksara Sunda wanoh aksara Sunda jirangan kadua. Ayeuna urang wawanohan heula kana aksara Sundana, margi aya paribasa moal bogoh mun teu wanoh nya. Jadi urang moal resep kana aksara Sunda upama urang teu wanoh nya. Nah, dina jirangan kahiji, dina part anu kahiji simkuring parantos ngawanohkeun sajarah singkat sareng sajarah pamekaranana sacara sok sanes eta secara singkat nanging mudah-mudahan tiasa kagambar saderek tiasa wanoh kana aksara Sunda. Nah, ayeuna langsung wanoh kana wujudna nya kana wangunna aksara Sunda. Wawanohan yang aksara Sunda teh diantawisna nyaeta aksara Sunda kaganga aya 4 bentuknya diwangun ku 4 bentuk. Nu kahiji aya aksara suara, anu kadua aya aksara ngalegena, anu katilu angka, anu kaopat rarangken atawa pananda sora. Tah, jadi urang teh dinten ieu bakal diajar aksara Sunda kaganga anu ngawengku 4 rupa aksara. Aya aksara suara, aksara ngalegena, angka sareng rarangken atawa pananda sora. Dina materi sataacana kantos didugikeun oge naon eta aksara kaganga nya aksara Sunda kaganga. Begituna langkung saena mah sadayek sataacan nongton anu kadua ieu mangga disarankeun heula kanggo nongton anu kahijina ya. Saterusna aksara Sunda kaganga teh kaasup kana aksara anu silabis ya, janten kagolong kana aksara silabis. Naon ari aksara silabis? Aksara silabis nyaeta saaksara ngalambangkeun saengang. Nah, jadi dina sahiji aksara teh eta teh ngalambangkeun hiji suku kata nya, jadi saengang teh sasuku kata. Nah, kumaha eta teh? Engke ku simkuring bakal dicontohan, janten langkung atos, bilih di dia bingung naon sih silabis teh nah ngalambangkeun saengang ya, engke ku simkuring di contohan. Nah, benten deui sareng aksara Laten anu sifatna fonetis nyaeta saaksara teh ngalambangkeun sasora. Pamina ak, ka nya, ak we kitu unggulnya. Sunda misalkan S U N D A berarti aya sabaraha? Aya 5 aksara sareng 5 sora. Tah, upami aksara Sunda mah nyaeta silabis. Saaksara teh nyaeta saengang ataupun sa suku kata. Contohna kaganga berarti ka. Saengang ga, 2 engang nga, 3 ngang, kaganga. Gitu nya. Nah, upami dina Laten mah kaganga ya sabaraha sora kitu tah. Bentana kitunya engke urang ditingali langsung kana contona. Saterusna aya aksara suara ya. Ayeuna urang wawanohan kana aksara suara. Nu kumaha aksara suara teh? Nyaeta disebut oge aksara vokal. Jumlahna aya 7. Tah, saderek perhatoskeun di dieu dina aksara suara. Dina basa Sunda atanapi dina aksara Sunda ya sami wae jumlah aksara suara teh aya 7. Janten sanes aya 5. Upami dina bahasa Indonesia mah kan aya 5. A, I, U, E, O. Cekap 5. Tapi upami dina aksara Sunda, dina bahasa Sunda mah aya 7. Aya naon wae eta teh? Mangga urang tingali sasarengan. Anu kahiji aya A, I, U, E, O, E. Nah, jadi naon nu ngabedakeunna? Dina E na nya.
Tadi dia aya 3 rupa e. Janten urang salaku urang Sunda kedah tiasa ngabedakeun mana e, mana mana e. Nah, kumaha cara ngabedakeunna? Di dieu katingali dina wangunna oge nya e. Nah, e mah disebutna e teleng, aya curug di luhur. Disebutna e teleng. Anu e polos eta disebutna e pepet. Nya pengucapanna kumaha ditahan dina tikoro gitu nya. Nah, ayeuna e anu make u. E anu make u dibacana e. Nah, jadi e gitu nya. Nah, janten can sah jadi orang Sunda upama orang tak acan bisa ngabedakeun mana e, mana mana e. Lantaran orang beda nulis, beda ngucapkeun, beda oge hartinya. Jantan upami misal urang nulis rujak bebek berarti nganggo nu mana e na. Nganggo anu nah bebek gitunya. Lamun e mah jadi rujak bebek gitu kan. Lamun e jadi rujak bebek kan pantasnya tepas. Jadi anu pantas nama rujak bebek berarti ngagunakeun e. Nah, ngajak kusim kuring di pedar heula ngara saderek tiasa paham margi upami di dieu teu paham kadituna bakal salah. Jadi penulisan, pembacaan karena aksara Sundana oge bakal salah nya. Nah, contoh deui upama misal jejer. Nah, jejer teh berarti ngagunakeun e. Nah, jejer. Jejer teh kan tema hartosna nya. Beda deui sareng jejer. Nah, upami jejer nganggo e teleng. Upami jejer mah berarti ngajejernya ngabaris. Jejer. Nah, jejer mah paragi ngusepnya alat paragi ngusep disebutna jejer. Jadi jejer, jejer jeung jejer eta beda harti. Jadi cara nulisna oge kedah dibedakeun ya. Duh ya dia paham kayak orang latihan langsung ya. Ayeuna urang teraskeun deui wawanohana kana aksara ngalageuna. Ya, aksara ngalageuna ayat 23 ngawengku 18 aksara tulen jeung 5 aksara sarepan. Naon nu disebut aksara tulen? Nyaeta aksara anu asli tina kekecapan basa Sunda. Ya, jadi aya sabaraha aksara tulenna? Aya 18 ditambih 5 ku aksara serepan ya. Aksara serepan di dieu nyaeta basa-basa anu kaluar atau anu aya dina basa asing. Jadi serepan anu didukung ku aksara ngalageuna tapi serepannya engke urang ditingali aya naon wae. Ayeuna urang langsung ditingali aksara ngalageuna anu tulen aya naon wae? Aya ka, ga, nga. Tah nya. Tadi saur simkuring kumaha kaasupna kana aksara silabis. Silabis teh anu ngalambangkeun saengang. Tah ieu saengang. Ka, ga, nga berarti aya 3 engang gitu nya. Janten ka ngawakilan saengang, ga ngawakilan saengang, nga ngawakilan saengang. Ieu ngahaja kusim kuring di tilu-tilukeun supaya saderek gampil ngapalkeun namanya. Ngapalkeun wangun aksarana janten bari diapalkeun oge ngaran-ngaranna gitu nya. Janten carana tilu-tilu kusim kuring aja. Ka, ga, nga. Ca, ja, nya. Teraskeun ta, da, na. Pa, ba, ma. Ya, ra, la. Teraskeun deui aya wa, saha. Nah, atas rengse ya 18 aksara ngalageuna anu tulen tadi ya. Ieu 18 urang diteraskeun deui kana aksara ngalageuna anu serepan tadi nya aya sabaraha? 5. Fa, ka. Sa, ja. Xa nya sa, ja. Nah, janten fa kan sanes tina kecap basa Sunda nya dina Sunda mah teu aya F, teu aya V, Q, X, Z nya. Janten upami saderek bade nulis V
firman. Nah, janten aya mah tos aya fa nya janten teu firman. Jadi tiasa firman. Atanapi Quran. Nah, tiasanya margi aya ki a ka nya. Nah, janten aya total 23 aksara. Saterusna wawanohan saterusna kana angka. Angka diwangun ti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wangun aksara nyaeta ti 0 dugi ka 9. Upama hayang nulis 8 hiji nya gampil wae siga aksara latennya tinggal 8 jeung hiji. Hayang nulis 2000 tinggal 2 jeung 0 na 3 kali gitunya tinggal gabungkeun siga kitu. Gampil pisan dina angka mah nya. Janten sami sareng dina laten. Saterusna wawanohan kana pananda sora atawa rarangken. Nah, di dieu saderek kusim kuring ngahaja dikategorisasikeun ngarah gampil. Ngapalkeunana nya. Jadi jumlah pananda sora atau rarangken teh kan aya 13 dibagi 3 kategori nyaeta kahiji anu luhureun aksara ditulisna, anu kadua handapun aksara ditulisna, anu katilu gigireun aksara. Jadi masing-masing kelompok kusim kuring dikelompokkeun janten 3 kelompok. Luhureun aksara aya 5 jumlahna, handapun aksara aya 3, gigireun aksara aya 5. Janten totalna 13 aksara rarangken atau pananda sora nya. Tah, ayeuna urang tingali kumaha wangunna nya jenis hurufna. Urang tingali. Rarangkeun luhureun aksara. Contoh, panghulu. Ya, ieu kahiji panghulu. Panghulu teh ayeuna di luhureun aksara. Nah, supaya ingat kumaha carana? Atau saya ingat kana hulu. Hulu teh aya di luhur. Ya, panghulu. Panghulu gunana nyaeta ngarobah sora a jadi i. Nah, gitunya. Anu kadua aya pamepet. Nah, tadi naon pamepet? Pepet naon? Nya. Jadi ia ngarobah sora a jadi e gitu ya. Oke, supados langkung ngartos mah kusim kuring langsung dicontohan cara ngagunakeunna nya. Saterusna paneuleng. Nah, paneuleng. Paneuleng berarti ngarobah sora a jadi e. Ngarobah sora a jadi e di mana? Dina aksara naon? Ngalageuna. Ya, jadi aksara ngalageuna sorana tiasa dirobah jadi i, jadi e, jadi e gitunya. Kan tadi aksara dasarna kumaha? Sorana a we wungkulnya kaganga, cajanya, tadana jeung saterusna. Tah, lamun make rarangken sorana bisa robah-robah, bisa leungit jeung bisa ditambahan. Kayak urang langsung prakteknya ada langsung paham. Saterusna aya panglayar. Panglayar teh nyaeta gunana pikeun nambahan sora di akhir aksara. Nya pamika tadi dasarna tambah jadi kar gitu nya kayak urang latihan. Saterusna aya panyecek. Panyecek gunana pikeun nambahan sora di tungtung sami nya jiga Yaman tapi nambihanna ditungtung. Ieu rarangkeun luhureun aksara jumlahna aya 5. Saterusna aya rarangkeun handapeun aksara. Tah, rarangkeun handapeun aksara aya panyuku nya. Panyuku gunana pikeun ngarobah sora a jadi u. Panyuku inget we kana suku. Suku ayana di handap. Nah, salos kitu nya. Panyuku ngarobah sora a jadi u. Terus panyiku. Panyiku gunana nambahan o di tengah. Ya, jadi upami ka ditambah panyiku. Jadi kla gitu ya. Nah, seterusna aya panyakra. Nah, ieu nambihan r di tengah. Di tengah contohna ka ditambah panyakra jadi kra. Antawis ka kan aya tulis ka nya. Tah ditambahan r di tengah janten kra. Sanes jadi kar tapi kra gitu nya. Engke urang latihan lah nya. Saterusna rarangkeun gigireun aksara. Tadi aya sabaraha 5.
Nu kahiji aya pamingkal. Pamingkal gunana nambahan di tengah ya. Nah, sanes jadi kai tapi kia lantaran ye na di tengah ka antawis ka a aya ye di tengah jantan kia nya. Terus pangwisad. Pangwisad gunana nambahan di akhir haknya di akhir. Terus panolong gunana ngarobah sora a jadi o. Terus aya paneleng gunana ngarobah sora a jadi e. Tah dina panolong sareng paneleng ieu mirip pisan nya. Tapi aya bedana, mirip tapi aya bedana. Janten saderek kedah hati-hati upami panolong mah ditulisna di belah katuhu sanggeus aksara. Tah si garis tengahna yang hareupna kana aksara. Ari paneleng mah ditulisna di belah kenca nya. Tah garisna yang hareup ka aksara tetep gitu nya. Jadi kedah tiasa ngabedakeun mana panolong mana paneleng. Terus pamaeh. Nah, pamaeh mah gunana pikeun ngarobah ngaleungitkeun sora a. Jadi gunana pamaeh tadi ngaleungitkeun sora a. Sora a ti mana? Tina aksara ngaleugena seperti ka dipaehan atau nganggo pamaeh janten leungit a. Nah, janten ak kayak gitunya teu aya a, teu aya. Janten paeh gitu. Nah, ayeuna urang langsung kana tah ieu nya. Ieu teh aya poster aksara Sunda Kaganga. Upami saderek hoyong diajar anu praktis sarta gampil nginget-nginget aksarana, wangun aksarana, terus angkana, panandasorana jeung sajabana. Saderek tiasa nganggo poster salah sahiji media diajarna nya. Ieu salah sahiji media unggul janten tiasa ditarekahan ku cara diajar ngaliwatan poster jiga poster alfabet geuningannya budak TK, PAUD atau SD sok biasanya sok diajar dina poster alfabet. Nah, ieu ogenan kusimkuring dipidangkeun ditingalikeun contoh poster aksara Sunda Kaganga. Pami saderek peryogi aya di Sidapurnanya di follow Instagram nanya @sidapurna ke kusimkuring linkna di serat di handapnya dina keterangan. Oke, saderek tinggal ngeklik upami minat. Tak iya aya posterna siga kieu nya janten salah sahiji media diajar aksara Sunda anu praktis gitunya. Saterasna nah urang langsung kana cara nulis. Nah, cara nulis aksara Sunda teh kumaha? Nu kedah diperhatoskeun dina nulis aksara Sunda teh nyaeta kedah ngadu maniskeun antara aksara ngaleugena, rarangken jeung vokal atau suara. Jadi diadu maniskeun teh jadi satu kesatuan gitu nya janten ayana kolaborasi antara aksara ngaleugena, rarangken jeung vokal atau suara. Janten upami salah sahiji leungit moal tiasa ditulis nya janten pincang gitu nya janten moal tiasa dibaca oge janten satu kesatuan anu nulis kalimah teh nyaeta atau nulis kecap teh antara ngaleugena rarangken jeung aksara suara teh kudu adu manis gitu nya kudu jadi hiji kesatuan. Saterusna rarangken anu bisa dihijikeun jeung aksara suara. Tah, ngajak kusimkuring dipedar di dieu jadi kan dina aksara ngaleugena mah sadaya rarangken tiasa digunakeun. Tapi beda dina aksara suara atau vokal. Ari aksara vokal mangan aya 3 rarangken anu bisa digunakeun dina aksara suara. Nyata panglayar, panyecek jeung pangwisad. Nu sanesna teu tiasa, anu 10 na deui teu tiasa. Janten nu tiasa panglayar, panyecek sareng pangwisad. Kumaha sih nah ngan 3 nyangke urang latihannya dina cara nulisna. Saterusna tanda baca atau punktuasi anu digunakeun sarua jeung aksara Laten. Tah di dieu saderek ulah bingung-bingung kumaha cara nulis tanda baca atau punktuasinya. Jadi ulah bingung-bingung da sami sareng aksara Laten. Upamana koma, tandapeun nya, tandapeun teh titik, kekenteng atau kekenteng naon? Kutipnya panyeluk teh tanda seru, tanda tanya. Tah, sadayana sami nya. Jadi ulah bingung. Sami sareng aksara Laten. Nah, urang diteraskeun deui, ieu langsung kana rarangkeun luhureun aksara ya.
Rarangkeun luhureun aksara, contoh panghulu nya. Ayeuna urang langsung kana latihan ya. Nah, Ka, aksara dasarna teh kan Ka. Nah, teras upami hoyong jadi Ki, tinggal nambahan rarangkeun panghulu. Kumaha carana? Tinggal serat we jiga kieu ya. Ka di panghulu jadi Ki. Contoh sajen. Ba di panghulu jadi Bi. Ca di panghulu jadi Ci. Gitu nya, kitu cara nulisna. Terasna pamepet, kumaha cara ngagunakeunna? Ieu kan saminya anu di luhur sadayana. Enten posisi pananda sorana di luhur. Nah, Ka di pamepet jadi Ke. Ba di pamepet jadi Be. Ca di pamepet jadi Ce. Gitu. Terus paneuleung. Ka di paneuleung jadi Ke. Ba di paneuleung jadi Be. Ca di paneuleung jadi Ce. Nah, lamun hayang nulis cece kumaha? Ca paneuleung, ca paneuleung, dibaca cece. Itu tinggal digabungkeun ya. Lamun hayang nulis baki, ba di panghulu, ka di panghulu jadi baki. Biki eta mah nya. Pami hayang nulis baki, ba ka di panghulu jadi baki gitu. Pami nulis biki, ba di panghulu, ka di panghulu jadi biki gitu ya. Saterasna panglayar. Nah, Ka aksara dasarna ditambah panglayar jadi kar. Soalna sora R-na di akhir atau di tungtung ieu nya aksara. Ba di panglayar jadi bar. Ca di panglayar jadi car. Teras, panyecek. Nah, panyecek tadi nambahan suara eng di tungtung aksara. Lamun aksara dasarna Ka dipanyecek jadi Kang. Ba dipanyecek jadi Bang. Ca dipanyecek jadi Cang. Gitu ya. Terus latihana kana rarangkeun handapun aksara. Panyuku. Aksara dasarna Ka. Dipanyuku jadi Ku. Ba dipanyuku jadi Bu. Ca dipanyuku jadi Cu. Lamun hayang nulis buku kumaha? Ba dipanyuku jadi Bu. Ka dipanyuku jadi Ku. Sia kitu nya. Lamun tanpa pananda sora mah jadi baka gitu. Lantaran aksara dasarna nyaeta tadi sadayana Ka aya sora A di tungtungnanya. Ka, ga, nga gitu. Ca, ja, nya jeung saterusna. Panyiku nambahan L di tengahnya. Contoh, Ka di panyiku jadi Kla. Ba di panyiku jadi Bla. Ca di panyiku jadi Cla. Di tengahnya janten sanes kal, bal, cal, tapi Kla, Bla, Cla gitu nya. L-na di tengah di antara aksara ak jeung a aya jadi Kla gitu ya. Terus panyakra gunana nambahan R di tengah. Sanes kar tapi kra. Ka di panyakra jadi kra. Ba di panyakra jadi bra. Ca di panyakra jadi cra. Gitu ya. Teruskeun kana rarangkeun gigireun aksara. Pananda sora atawa rarangkeun gigireun aksara kumaha? Aya pamingkal. Pamingkal gunana nambahan Y di tengah. Di tengah. Sanes kai berarti tapi kia. Ka di pamingkal jadi kia. Ba di pamingkal jadi bia. Ca di pamingkal jadi cia. Nah, pangwisad. Ka di pangwisad jadi kah. Lantaran pangwisad teh naon? Nambahan sora H di tungtung. Terus ba di pangwisad jadi bah. Ca di pangwisad jadi cah. Lanjut deui panolong. Nah, panolong ngaroba sora A jadi O. Lamun Ka di panolong jadi ko. Ba di panolong jadi bo. Ca di panolong jadi co. Terus paneleng nyata E. Nah, Ka di paneleng jadi ke.
Ba dipaneleng jadi B. Ca dipaneleng jadi C. Gitu nya. Terus pamungkas pamaeh. Pamaeh tadi ngareungitkeun sora A dina aksara ngalagena. Jadi ka dipamaeh jadi ek. Teu aya A nanya. Ba dipamaeh jadi eg. Ca dipamaeh jadi ec. Nah, kitunya ec. Jantan leungit sora A. Nah, duy hadieu jadi contoh-contoh cara ngagunakeun rarangken ti ngawitan luhureun aksara, handapeun aksara, ayeuna gigireun aksara. Kusim kuring ya dicontohana mung 3 aksara, tapi ku saderek tiasa digunakeun sadaya aksara tadi anu 23 nya tiasa wae saderek nyobian aksara da di pangwisar jadi dah gitu nya. Da di panolong jadi do gitu. Sami wae sadayana. Ieu mah mung contoh hungkulnya. Nah, ini orang diteraskeun deui kana latihan dina wangun kecap. Nah, ini langsung diaplikasikan karena nulis kecapnya. Nah, kusim kuring diajak latihan karena kecap. Anu kecap nanti atas dirucat kusim kuring. Dirucat teh dipisahkeunnya. Nah, margi tadi aksara Sunda teh kagolong kana aksara silabis, nyaeta aksara anu ngalambangkeun saengang, jadi kusim kuring dirucat per engang. Kecapna dirucat per engang atau per suku kata. Jika kaki berarti 2 engang gitu nya. Supaya gampang kagambarna. Kaki dirucat kan dituliskan aksara Sunda ka, berarti nya ieu mah aksara dasarna ka. Terus upami eta kieu kumaha? Ka di panghulu. Janten dibaca kaki. Ya kitunya gampilnya. Janten upami orang hoyong nuliskeun aksara Sunda tina aksara Laten, janten urang latihanna ku cara dirucat. Nyata dipisahkeun engangna. Terus kaku. Nah, berarti huruf nu dibutuhkeun, aksara nu dibutuhkeun nyata aksara ka, teu kedah dirobah. Terus ku, ka dirobah jadi ku. Nganggo pa nyuku, dibaca kaku. Gitunya. Terus kakang. Nah, ka terus amun kang berarti kudu nambah naon tah? Nambah panyecek di akhir. Berarti ka tambah panyecek dibaca kakang gitu nya. Gampil ya. Terus bingbang. Nah, bingbang. Kumaha nulisna? Ba di panghulu tambah panyecek. Ba di panghulu dibaca bi. Ditambah panyecek jadi bing. Nah, ieu tos saengang bing. Terus bang. Ba di panyecek jadi bang. Bing bang. Ya. Saterasna planet. Nah, ieu aya nu dibeureumman ku sim kuring ngaja ngarah gampang ngabedakeun anu dibeureumman teh nyaeta aksara anu ngabutuhkeun pamaeh nya. Pla. Nah, ieu saengang pla. Kumaha cara nulisna? Tadi lamun hayang L di tengah berarti nganggo panyiku. Pa di panyiku jadi pla. Saengang. Terus net saengang. Na di paneleng tambah tak di paehan. Nah, tadi kan T-na ku sim kuring dibeureumman. Atosna ngabutuhkeun pamaehnya dina aksara Sundana. Nah, planet. Nah, di paneleng dibacane tambah tak di paehan. Jadi planet. Saterasna, latihan anu saterasna. Nah, ieu Mahmud. Nah, mah saengang, mud saengang, jadi 2 engang. Nah, ieu ku sim kuring dibeureumman deui hartosna dina aksara Sundana ngabutuhkeun pamaehnya. Ma di pangwisar jadi mah. Ma di panyuku jadi mu. Tambah pa tambah da di pamaeh jadi Mahmud. Terus Syarif. Sya garis miring rif. Nah, di dieu rifna F-na aya beureumnya. Harusnya butuh pamaeh. Kumaha hoyong sya? Nah, berarti ngabutuhkeun aksara naon? Aksara dasarna sa. Lamun hoyong jadi sya, tadi tambah y di tengah naon? Pamingkalnya jadi sa di pamingkal jadi sya. Ra di panghulu jadi ri. Fa di paehan jantan F. Syarif gitu ya.
Teras kamar. Nah hayu R nah tadi bereman kan R di akhir henteu margi aya pananda sora panglayar gunana nambahan sora R di tengah. Ya orang langsung dicatat ma di panglayar kamar. Praktis kan ya, kamar. Terus simpring. Nah sa di panghulu, ma di paehan dibaca sim. Pa di panghulu di panyakra jadi pra, di panghulu jadi pri, di panyecek deui jadi pring, jantan simpring. Tah ieu mah tilu rarangkenanya sekaligus simpring gitu nya. Jantan upami hoyong nulis pring, pa di panyakra jadi pra, di panghulu jadi pri lantaran loba sora a jadi i, ditambah panyecek jadi pring lantaran panyecek teh nambahan eng. Praktis kan ya, gampil. Nah, terus boboko gampil pisan. Ba di panolong, ka di panolong. Jadi boboko. Nang teraskeun. Nah, ieu aya toke. Gampil pisan. Ta di panolong jadi to, ka di paneleng jadi ke. Tah, katingalnya bentenanya mana panolong mana paneleng. Panolong mah ditulisnya di katuhu. Katuhu mana? Katuhueun aksara. Nah, ari paneleng mah ditulisnya di kencaeun aksara. Tapi garis tengahna tetep yang hareup ka aksara masing-masing. Toke. Terus emas. Tah, ieu emas, emas atau emas. Nah, jadi ieu kan polos berarti emasnya berarti ngagunakeun vokal e. Nah, gunakeun e terus ma terus sa di paehan emas. Sanes emasnya tapi emas, sanes emasnya tapi emas. Nah, kada biasa ngabedakeun. Terus aya weureu. Nah, ieu berarti naon? Wa di paneuleng jadi we. Ra di paneuleng jadi re, jadi weureu. Sanes were nya atau were kan hese. Jadi mah weureu gitu nya. Pami were atau eta mah sanes urang Sunda nya were. Sampean were gitu nya. Ieu mah weureu ya. Terus wareg. Nah, terus wareg kumaha? Wa ra di pamepet ga di paehan. Wareg. Kade nulisna ulah waregnya, ulah ngangge paneleng atau paneuleng jadi wareg. Lamun wareg kakak ente kitunya ieu mah wareg gitu. Urang Sunda urang mah wareg. Terus aya wilujeng. Nah, kade di masyarakat seseueurna ayeuna nulisna teh wilujeng gitu kan lepatnya sanes wilujeng tapi wilujeng berarti naon nu dibutuhkeun wa di panghulu jadi wi, la di panyuku jadi lu, ja di pamepet tambah pa nyecek. Nah, wilujeng sanes wilujeng atau wilujeng tapi wilujeng gitu ya. Teraskeun ieu contona deui putri. Nah, berarti pa di panghulu di panyuku jadi pu, ta di panyakra jadi tra, dibaca putra. Tapi yang putri berarti kudu make panghulu, dibaca putri. Tas putra. Nah, ieu nembe putra mah biasanya pa di panyuku tambah ta di panyakra dibaca putra. Terus nah, ieu nganggunakeun vokal. Arman. Tadi vokal teh nyeta bisa ngagunakeun pananda sora naon wae nu tilu. Nah, urang dibahasnya ayeuna ngagunakeun panglayar nu kahiji nya. Jadi vokal teh bisana nganggo panglayar nu kahiji. Jadi lamun ar berarti tambah panglayar. Berarti nulisna a tambah panglayar jadi ar. Terus man, ma ditambah na pamae. Man, arman. Tah nu kahiji ya. Jadi rarangkeun anu bisa dihijikeun yang aksara suara atau vokal teh nu kahiji
panglayar tadinya terus diterangkeun ayeuna praktekna. Terus anu kadua anggang. Nah, aksara suara bisa make rarangken panyecek nyata ang. Berarti lamun a kita mah panyecek jadi ang. Lamun gang berarti ga tambah panyecek jadi anggang. Tinggal ya aksara Latin yang aksara Sunda. Lebih ringkas aksara Sunda ya, gampil pisan. Pokoknya resep gerasok. Terus anu katilu nyaeta anu bisa dihijikeun jeung aksara suara teh nyaeta rarangken pangwisad. Nah, contohnya ya Ahmad. A dipangwisad jadi ah. Terus mad da dipaihan jadi mad. Ahmad. Nah, jadi aku simpuling aja dipisahkan ya. Nyata aksara vokal teh bisa ditulis atau dihijikeun yang aksara suara panglayar, panyecek jeung pangwisad sapertos kitu. Kumaha? Saderek resepnya, resep atuh kedah resep kan ieu teh aksara urang nya, aksara nu kedah dipika cinta, nu kedah dipikanya aku orang, kedah digunakeun, kedah dipake ya. Nah, saterusna tah ieu aya latihan nulis angka. Nulis angka teh beda. Coba tinggal. Nah, di dia aya garis lempengnya. Jadi nulis angka mah beda sareng nulis aksara biasa tadinya. Nulis kecap beda sareng nulis angka. Jadi nulis angka mah kudu dimimitian ku garis lempeng jiga kieu nya 2020 garis 2020 garis 1884 garis hiji 884. Tah, ini orang contohan lamun dihijikeun jeung kecap. Contoh, tanggal 20 Juni. Tanggal 20 Juni. Tah, ieu tanggal garis 20 garis Juni. Dia kitunya. Jadi pikeun ngabedakeun aksara biasa jeung angka diciriana ku garis lempeng. Dia kitunya. Gampil kan? Ya, tinggal latihan, seueur latihan margi aksara Sunda mah kedah seueur latihan supaya lancar jeung ngarti. Teu hilap saderek, hayu urang bagikeun saloba-lobana sabab urang ulah pernah bosen babagi ilmu pangawruh. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana, sampurasun.